milik moal pahiri-hiri bagja muarek paala-ala. Kitu kahirupan lalakoning perlampahan tepangdang udah kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanake jara cariosna langsa atuh pamugi sing janten panglipur kalabu pang beberahmana urang lajengkeun deui carios anu kamari kasimpen si sarjang nu keur ngajingjing beas dilodok entog nepikeun ka beasna murag sapaparat jalan. Duh, maeng nasib diri bagja awak nete semplek nincak semplak katulug katutu ieu teh Cek si sarjang bangun ngeluh kana kanyataan hirup nu sakieu beratna. tong dipikiran teuing heula nu geus madangeus moal bisa dibalikan deui keun hitung-hitung ujian keur diri urang sebab semata-mata ujian ieu untuk mibah ka diri pasti urang bakal bisa yang harapanana Cek inung kolot si sarjang ngupahan pinuh rasa kader kanu jadi incuna jeung nyemangetan kahirupana anu bakal kaalaman isuk jaganing geto urang manehanana geus bener-bener dewasa tur boga keluarga. nyama cung belajar we da takdir teu bisa dipungkir geuning Keur uprek ngobrol si sarjang jeung ginung kolotna nu keur ngabeberah hate si sarjang nu keur tugeunah ku ayana beasna dilodok entog. Kurunyung datang dulurna anu ti bojo lain aya naon ieu teh meni rariweuh geuning mamang sok kalebet mang si sarjang bari ngamparkeun sama nu kaduruk tungtungna sapotong gek diuk si jajaka didinya. wah kumaha cager wah cager wah mah aya kitu ieu saha Cek inung kolot si sarjang da puguh teu ningali rumpa-rampa abi Rohima putrana ti bojong abi oh atuh syukur nganeh ka dieu wajar ageus si ulin itu Cek inung kolot si sarjang nanyakeun kanu jadi adina nyatana di bojong jeung saha ka dieu biasa mah tajang Eti Cek Mang Rohim bari ngasongkeun dus duka naon eusina mah tayeu mak ti si bapak cenah nitip nya syukur atuh aya kainget mah geuning kanu jadi lanceuk tuluy bari ngusiwalkeun duit duka sabaraha
si emak diterima diasupkeun kana jero kutangna. Beda kutang nu ayeuna jeung nu baheula. Nu baheula mah aya kancing tur make cepet. Nu ayeuna mah teu make nanaon. Syukur atuh hari calagan mah dibojong. Mau teu bisa kamawa lah geuning wow kieu. Cek inung kolot si Sarajang bangulubung ka cida kadatangan kuno jadi dulur atawa alau keponakan. Kumaha mak tamang? Cek Eti Alhamdulillah uang mah cager. Aya maneh ke urang mah ayeuna. Tapi maka acih mah kosasi. cek Eti waktosna kanca tos teu kapan deui paralun ampun kasuhun kuning galih nu dipamri. Hapuntenna anu ditedak sok bilih kasebit nami kasebat asma dina ieu jejer carios paralun ampun kasuhun sakali deui hapunten anu pisan ditedak permios.